naon eta nya? Kok kerepasan eta? Angin apa bedulnya? Wih. Sama angin meureun lah. Kek. Masa angin suarana kekresekan? Wih, penasaran aing ya. Waduh, saha eta? Wawanian nyolong tundun aing. Nyaho aing mantan maling gitu. Setor doang lah. Woi, dia. Turun deh. Macam dua doang dia ya. Wadaw, jadi dia li. Ay jadi ya Trek. Dia meli tengah dulu. Nggak ada dulu naon. Ja aing ge ngalanu asak doang. Nu atah membung ja pahit. Lain eta maksud aing mah. Naon ge? Atuh dia maling tundun aing. Aing ge mantan maling li. Oh, ka dia. Atuh hooh. Lah, Trek. Maling je boga sasalos. Atuh hooh lajuna mah. Geus berhubung dia malingna, waing dimaafkeun. Teu naon, Trek. Geus cenah naon, pan urang mah sahabat. Geus, Trek. Nuhun nya. Geus, terus dia nek ke mana? Aing balik heula, Trek. Nek naon balik? Nyokot karung. Nyokot karung. Heeh. Jeung naon nyokot karung? Tuh belah ditu geus rasa kabeh. Ek dipaling ku aing. Wadaw, atuh eta geus rua boga aing, li. Cenah moal kuna naon ari aing nu maling nama. Kudu dimaafkeun. Dimaafkeun sih dimaafkeun. Ari ngarungan mah kebangetan li. Terus kumaha, Trek? Geus ulah nyokot karung, eta bae nu geus diala. Badog sia. Oh, yang geus nuhun, Trek, ari kitu mah. Lain li. Emang dia teu gawe. Lah, Trek, ulahkeun aing sekolahna tamat SMP doang. Batur aing ge anu sarjana, warina ngararangkur. Oh, gitu nyali. Oh. Geus ka ditu yuk. Kemana? Eta kana batu perahu. Gintung li gintung. Oh, ayo ge yuk. Ayo. Bener nama indah dia kampung Sontral. Juga ya, orang dia bola ya. Tap. Oh, heubeuh aing cilok ulin ka dieu, Trek. Meyak tunun bak kembang, harak wari aing ulin ka dieu. Minyak tundun bak kembang. Diwari tundun geus asak. Atuh kekarak teh meuli. Payan aing mah tahunan kitu. Lain, Trek. Ngomong-ngomong, ieu pemandangan bagus nya. Iyalah, Sontral gitu. Antap Sontral mah. Biasa bae eta cocot. Ulah sok dijore-jorekeun. Atuh jore mah ti baheula aing meuli. Lain, enik nanya ye, li. Sebenarnya ye dia hirup enik jadi naon sih? Cita-cita aing tah Atuh hooh. hari hayang nama menjadi bos kotok aing ieu, Trek. Wadaw. Mantap eta li. Berarti aing lamun nek manggang teu kudu meuli nya. Aju bae dia mah, Trek. Atuh meuli lah, Trek. Ari di penta mah laju aing can kaurna naon geus bangkrut. Aiho, karunya lah aing ari kitu mah. Oh lah kudu karunya geus ku ari kieu bae, Trek. Misalkeun aing jadi pedagang kotok, dia nek meuli moal ka aing, Trek. Atuh meuli lah. Tah, karak ngaranna babaturan. Terus kira-kira nek seberapa kilo dia meuli na ka aing? Emang sabaraha ngajualna dia ye li? Atuh ke batur mah 40.000, Trek. Tapi hari ka dia mah 35.000 bae lah. Ongos aing meuli ya 10 kilonya. Sabaraha duit eta li?
Atuh kali 35 becrek berarti 350.000. Ayak meren setik mah. Embohna. Geus ari dia nek meuli ka aing mah, kuari bae duitna. Mumpung dimurahkeun ku aing. Teu mah mahal ya crek. Kapan dia naik can dagang li. Atuh hooh, atuh ke jaga mun aing geus dagang, pan dia tinggal nyokot ka aing. Gitu. Ayo. Mumpung dibere murahnya. Oh, panglaris trek. Kadia bae aing mah. Geus ya. Aya upah ngoret nu dipapaing ya. Nuhun nya trek. Geus. Aing nek balik heula. Panglaris. Aduh. Lah, di belah. Ngasok doang naga adem di dia. Adem, mantap sekarang. Sing cagerannya siapanya. Pokoknya mah sing sehat. Aing juga pekaya dia hiji-hiji lah nang dikolot. Haji pokoknya mah dipencit. Garis. Eta masih kecrek lah. Bernaonnya? Woi, trek. Kernaon di dia soranganan bae ta? Keur ngaso aing di. Ngaso tas naon, trek? Ka atas tidinya aing, terus ngoret di. Oh, tos ngoret. Terus kunaon eta beungeut papalanyunan gitu, trek. Dasar manggeus rajit eta beungeut. Ditambah dipelenyun-pelenyunkeun. Nambah bae kadang orai kadut, trek. Aing kepikiran si Ali, Dok. Waduh. Ari dia bogoh tak kasih Ali. Wadaw. Kebangetan dia mah, Dok. Ya terus Tadi kan kieu, Dok. Lain, enek nanya ye, Li. Sebenarnya ye dia hirup enek jadi naon sih? Cita-cita aing tah. Atuh heuh. Ari hayang nama menjadi bos kotok aing ieu crek. Wadaw. Mantap eta, Li. Geus kuari kieu bae crek. Misalkeun aing jadi pedagang kotok, dia nek meuli moal ka aing crek. Atuh meuli lah. Tah, karak ngaranna babaturan. Ongos aing meuli ya 10 kilonya. Sabaraha duit eta, Li? Atuh kali 35 becrek berarti 350.000. Geus ari dia nek meuli ka aing mah, kuari bae duitna. Mumpung dimurahkeun ku aing. Teu mah mahal ya crek. Kapan dia naik can dagang, Li? Atuh hooh, atuh ke jaga mun aing geus dagang, pan dia tinggal nyokot ka aing. Gitu. Ayo. Mumpung dibere murahnya. Oh, panglaris trek. Kadia bae aing mah. Geus ya. Aya upah ngoret nu dipapaing ya. Nuhun nya trek. Geus. Aing nek balik heula. Panglaris. aing dia mah trek. Yang jadi ngomual dagang na si Ali. Atuh ngomong nama engke dagang nama jaga. Trek. Dia tak katipu bege. Buset. Aing ketipu, Bu. Aring geus. Geus tenanan lah, Dok. Sugan deh si Ali jadi bos kotok gitulah engke jaga. Sugan kema merek ka aing. Gratis gitu engke malah. Oh, geus trek ari kitu mah. Geus ikhlaskeun bae. Trek. Ngomong-ngomong, ari si Iqbal kemana sih? Nyawa teh. Ari si Iqbal mah kuari mah jadi orang sibuk, Dok. Sibuk kuari mah. Sibuk naon trek? Gawe ta. Lain, Terus sibuk ngaliang. ngaliang. Sangkan mah beurit gitu. Bating. Terus pokoknya mah kitu, Bedok. Terus sindog deui. Kemana trek? Sindog, cek bapak nama Gering.
karak mah mendingan. Pantes tilok ulin trek. Oh, karunya dok. Nambah kuru bewakna. Ih, karunya ini beneran. Trek sugan aing mah ka Jakarta gitu ta. Aya di masih dog mah kering. Nu mah si Ulis jeung si Anggi ke Jakarta sampai kuari can balik-balik eta. Pas kumaha nya kuari beungeut eta budak dua eta si Ulis jeung si Anggi. Ho nya trek. Pasti budak dua eta galeulis kasih bule trek. Terus si Montok kemana trek? Si Montok mah sibuk di mah bae dok. Kunaon di mah bae? Apaan kuari mah sibuk jadi ibu rumah tetangga. Oh gitu. Terus dia iraan kawin trek. Teuing dok, ulahkeun kawin. Kabogoh teh gablek guys. Trek. Lamun sia hayang mah aya tetangga aing nu siap dikawin karena si Eneng anak nawa ibo. Bener sih dok, ngaranna si Eneng. Oh bener be trek. Anak nawa ibo. Jadi lamun dihijikeun Eneng kebo. Ada om. Goblok sih mah dok. Pain aing mah beneran gitu. Aing mah geus dag di lugder, tuang iklan teh. Atuh biasa be trek. Humor, ambi tong serius bae. Honges dok lah. Tenan naon, ambi aing awet ngora. Terus dia iraha kawin dok. Ai, trek. Aing mah moal mikiran kawin heula trek. Aing mah nek fokus ngon be. Siap lah dok, hari kitu mah aing rek fokus kana ngoret bae lah. Sugan be urang ge nya jadi jelema sukses kareupna, berguna bagi nusa dan bangsa. Merdeka. Olah, merdeka lah, merdeka. Merdeka lah. Wih. Merdeka, merdeka. Ye. Aing nek balik heula trek. Maju nyokotnya. Lagi naik naon balik. Wari tuh ning asak. Atuh. Karak. Laju bae dia mah trek. Atuh meuli lah trek. Ari di penta mah aing can ngajadi bos. Kela-kela panjang. Duh, penulis skenario bisa salah juga, euy. Ampura. Aduh, parah. Komen di bawah. Tempura bos. Atuh kali 35.000 bae trek. Berarti 30 Action. Bener sih dok, ngaranna si Eneng. Bener be trek. Anak wa ibo. Anakna Eneng. Pan lamun dihijikeun Eneng kebo. Aduh aing. Sen. Oh dok, sekenan naon lah. Nanti